Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama ibu yang menjadi saksi atas peristiwa yang telah terjadi di tempat ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak bagaimana penjelasan beliau atas peristiwa yang telah terjadi. Selamat siang ibu. Siang juga. Baik ibu, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadiannya? Begini, awalnya saya tuh lagi lempang sambil culang-cileng nyari paukeun. Tiba-tiba kaki saya katodel sama sesuatu. Pas saya liuk, saya sontak merasa ruas. Lalu saya berol aja itu. Tanpa berpikir panjang, saya pada koset aja itu ke dalam karung. Loh, bukannya jasadnya itu berada dalam gentong? Hah? Jasad? Iya, lantas yang ibu maksud apa? Lekdut. Gimana lo bala-bating kata pecin? Meh gurih. Lain gurih-gurih. Lo bating pecin mah mentak belet sih teh. Cek saha. Hari di meja teh cuma tarang ngarenge. Eta si Nur kurang kumaha keur leutik. Sok namulan pecin. Geuning ayeuna geus gede mah pinter. Pinter nahaon. Pinter, mah. Pinter ngerebut salaki batur. Tak kurek sia. Can mangkat sekolah sakit wis barang oge sing tangina si ate tuh tempo anak si Usup mah panon poe can oge mangkat Heula tuh mah lain ke heula ari diomong ku kolot teh tingku naon mak asa hoream mangkat sekolah teh saya nyebutkeun hoream ari geus hoream sakola mah gawe atuh si ana ngaduit tong aja jadong di imah mak mah sia mah lain hoream eta teh tapi kurang hees da eta de penting teh lain hayu kudu molor da ieu mah kumaha ngan hayo heeh jauh HP oh kabosen mama kos nutara we mangge sarua lamun teu peuting sok nyaho HP da mama nyaho HP oge baca novel. Nah, sebelum HS, mak suka baca novel di aplikasi Binjo. Tapi dikarenakan panon emak sudah tepati awas, jadi mak suka dengerin aja. Nah sekarang di Binjo sudah ada fitur audiobook. Tinggal klik yang ini, bisa langsung dengerin novel favorit kita. Tah, mak sekarang beresep sama novel Godaan Sang Pelakor. Dan membawanya ke dapur. Aku sedari tadi bersandar di sofa ruang tengah sembari menyusui anak kembar yang berusia 3 minggu. Terus saja memperhatikan cara jalan Sri yang aneh dan tidak seperti biasanya. Pokoknya mah resep seteh caritana meni aduh hei pisan dan keren banget ya fitur audiobook ini. Emak jadi bisa dengar novel favorit emak kapan saja di mana saja, jadi nggak bakal bosen sambil ngapa-ngapain di rumah. Dan yang pasti novelnya gratis. Tuh download video sekarang. Jangan lupa komen judul novel favorit kalian di bawah. Kalau pas kurang kumaha udah kerek asup sekolah teh sepatuna anyar, tasna anyar, baju anyar, patrot yang buku negara anyar. Tapi nu di sekolah aku nana masih kene hoream. atuh da kurang hiji mak Atuh lain ngomong kemarin di toko. Nah naon gitu? kabogoh anyar Pedis ya. Ampun mak. Puas ya. Cek, gera bayar atuh hutang teh. Ke atuh can aya ye nama. Tuh salakina ge teu gawe-gawe. Oh, tanya salah kieu teh. Nah, asa wau. Ya pastilah da teh mah urang dieu keneh. Tatangga abdi batur ulin keur leutik. Mun deket pisan menangkeun jodoh teh. Nyata. Bener cokolotnya jodoh masuk jorok. Bener jorok. Siga jelemana jarorok. Jorok kumaha ya teh? Jorok we. Blender abi nu sakitu herangna diinjem ku ece mah jadi bulading. Hese atuh da ngumahna. Babari ngumah nu kitu mah. Tah, make ieu. Uniclean Kitchen Cleaner. Caranya, masukkan 1-2 sendok makan serbuk Uniclean Kitchen Cleaner. Kemudian leop menggunakan cai yang sudah ngegogoplak. Lalu cicingkan selama 10-15 menit. Setelah itu, tinggal bilas menggunakan cai yang bersih. Tuh, mudah sekali bukan? Heuningnya babari. Ya heueuh babari. Dan nu hese mah mayar hutang. Cek. Aya saha tadi ka imah? Oh, tadi Lin. Si Titin. Dek naon? Dek nyeum baju. Jangan lomba kosidahan isukan. Dibere nyeum. Ya dibere atuh. Naku naon gitu. Si Titin mah ieu, na awakna teh loba kurapan. Hapur wungkul na tokongna teh. Nu bener ieu teh.
hari di bejaan teh. Si eta mah jorok si teh. Lamun mandi ge tara ngaruru. Dakina beuh ti ngagalong kitu. Oh, eta teh dakinya. Ya heuh atuh daki ari geus naon deui? Kongkorong. Korong. Ih, eta mah ngumahna ge kudu digodog baju teh. Haraparaeh jaramna. Heuhnya ih, sieun nepa. Ya heuh atuh ih. Ah, atuh sok gegabah ngenyamkeun baju. Otak kacamata ngenyamkeun baju da ka batur. Nah, atuh ari ka abi masak mereng nginyeum. Ah, wah geus deukeut teh ari ka eceuk mah. Hampura atuhnya. Ah, make sagalangan tah hampura. Hampura, Ceu. Soalna baju nu diingeun ku si Titin teh baju ece. Goblok. Mak, tong meulikeun iPhone, Mak. Babaturan urang mah kabeh geus marake iPhone. Haroream, nah jama ku aing dipanjatkeun telepon. Tadi hakan ningan. iPhone lain telepon. Mak. Hayang sepeda listrik, Mak. Babaturan urang ge ari mangkat sakola marake anu kitu. Ah, lupa gue mangkat sekolah mah. Gagal larus trak listrik. Pas sok mentuan mayan lampu we. Mak, hayang sepatu roda, Mak. Sekitu jalan ke suahangan saat oge. Kalau hayang sepatu roda sia mah. Tapi pakai di mana coba? Di nagalengan bortol. Itu udah ker usum, Mak. Babaturan urang ge geus baru gaun. Sagara teuing. Mak, Naon? hayang meuli kaos BTS, Mak. Ari sia geus rupa-rupa ka hayang teh. Ti kamari ngan hayo we lo bapak menta. Udah hayang, Mak. Babaturan urang ge geus marake. Sia mah hirup teh teu kauna lo batur. Sagala rupa teh hayang we. Hirup ye ulah sok tanah kaluhur. Hayana we. Amuran mah syukuran. Naon anu geus dipikawoga ku urang. Kam sok panasan ieu jadi jelema mah. Mak, naon eta? Bedung. Pares naon bare maneh oge nu kieu mah katel. Di mana eta, Mak? Nya menang meuli atuh. Ari emak, nama ke sagala meuli katel. Sakitu geus boga oge. San boga nu kieu mah. Yo, tetangga mah baru gaun. Bila aku mah teu boga. Hah? Emak mah bisa we, ka urang mah matahan tok sok panasan ka batur. Ari mah sorangan panasan. Saha nu panasan da mama teu panasan. Eta ning pipilueun meuli katel juga batur. Ah, kabita we ieu mah. Terus di mana, Cuk? Geus nempo nu balik ti Mekah. Saha? Haji Sanusi? Heeh. Oh, Kabita ih init ka Mekah jeung salaki. Irha atuhnya urang bisa ngalaman ibadah bareng. eta euceum mawa naon? Empun nu balik teh Mekah. Nya eta abi teh mawa beas 5 kilo, endogna 2 kilo. Ari pas balik di bahanan kormana mun sauti. Kira aku. Heueuh teh. Nasa kumaha kitu diberena? Kormana 5 siki, kismisna sasenok teh, kacang arabna sakantong leutik, cai jam-jamna sabotol. Eta ge botolan bogel. Mun disautik atunya. Heueuh nya eta. Sakitu beunghar oge barang bere teh menisa encer pisan. Dasar koret sama salaki jeung pamajikan. Tapi da abdi mah dibere loba. Wah, Kormana sakotak, kismisna meureun aya sakilo mah. Kacang arab sakelar, coklatna sakantong. Tah cai jam-jamna mah sajiriget. nah haning loba euceum mah. Eta euceum dibere ke ibu hajina lain. Heeh. Ari abdi mah ku pahajina. Nah hanya make dibedakeun kitu. Ya pasti dibedakeun lah. Ari jangka bogoh mah. Rek naon mah eta? Nek ngising. Urang heula tuh ih. Urang yang modal. Ke heula, mah heula. Geus nolo yuk. Atuh mah ih. Mah heula siapa sok lira. Denah geus divideokeun mah. Tuh buru dak mah mah geus. Heeh. Ari eta baju saha? Di kamari kan ngagagantung wae di WC. Nu urang. Ah maka digantungkeun wae. Lain seueuh atuh kotor mah. Nya eta hese eta teh nyeuseuna. Teu leungit-leungit nu kotorna oge. Atuh sia mah lain make loksus nyeuseuna. Nya Aku baru ingat kalau noda seperti ini bisa hilang dengan menggunakan Loxus Public Cleaner. Bisa membersihkan noda membandel pada baju, mukena, sarung, bantal, dan bahan kain lainnya. Dapat digunakan untuk kain berwarna karena tidak akan menyebabkan luntur. Caranya juga sangat mudah. Pertama, masukkan serbuk Loxus Public Cleaner secukupnya. Lalu siram menggunakan air panas sampai kainnya terendam ya. Lalu tunggu 30-60 menit. Lalu buang sisa air pembersihan. Setelah itu tambahkan air bersih, lalu bilas dan kucek sampai nodanya rontok. Lalu tinggal dijemur deh. Dan ini dia hasilnya. Noda yang membandel seperti ini bisa
dibersihkan dengan mudah menggunakan Loxus Public Cleaner. Setiap pembelian produk Loxus, Anda akan mendapatkan kartu garansi untuk mengklaim apabila produk terbukti tidak ampuh. Ya ayah tuh si anak kising mah. Tadi mah siang ngaburu ka kolot. Ih, bau naon ieu? Geus teu kuat, Mak. Jadi we bijil. Cek, rek milu moekeun baju lah. Dinten abi mah teu pati kapoe. Jadi sok bararau baju teh. Pinu ceu gantarna oge. 2 minggu pantai nyeusuh. Jadi we loba poeanana. Aing mah. Cek, mau HP sayuran lah. Kulkas Handi teu hurung. Pinu kulkasna oge. Geus-geusian pan tadi. Geus teu bisa ditendena dina naon. Aing mah. Nya ieu sin peo. Udah kumaha deui atuh. Tidak kudu dijajal-jajal. Teu kendaya tuh Cek, ari teu bisa mah. Cek, minjem HP lah. Keur naon? Keur motokeun kue. Abi rek dagang. Kamera HP abi mah pan butut. Urem. Da eta meureun make HP-na nu murah. Puru atuh Cek, minjem. Puguh HP abdi geus teu beunang dipake moto. Aha. Geus pinuh memorina. Eueuh mah, nanaon teh pinuh we. Memori pinuh, gantar pinuh, kulkas pinuh. Mun diketempo pisan umaingna teh. Lain umaing. Atuh mun tempo yeuh. Ana. Heueuh ning nya pinuh. Nya, cek abdi oge. Atuh Cek, ngarah teu babari pinuh mah make Terabox we. Di Terabox menyediakan penyimpanan 1024 GB secara gratis. Jadi, kita bisa menyimpan semua file yang ada di handphone kita di Terabox. Gini cara simpannya. Buka Terabox, klik tambah, lalu klik juga video. Lalu tinggal pilih deh video mana saja yang mau kamu simpan. Tekan unggah dan video kamu pun otomatis tersimpan. Tuh, gampang kan? Video yang sudah kita simpan bisa kita tonton kapan saja dan di mana Kita saja. juga bisa membagikan file-file besar yang tersimpan di Terabox. Pokoknya dengan menggunakan Terabox, kita tidak perlu khawatir lagi memori HP kita penuh. Yuk download Terabox sekarang. Cek, Naon deui? minjem duit lah. Eta kadang nginjem duit mah hobi. Buru atuh Cek. Ngagampangkeun we ceu mah. Nu kamari oge geuning can dibayar keneh wae. Atur teu pira Cek nginjemna oge. Tong sok nyapirakeun. Komo keur kayaan teu boga duit kieu. Tuh dompet ke karosong. Heueuh ning karosong. Suganti si dompet ge pinuh. Beungeut. Ceh Halimah rek initnya ba. Ma ijem dagang bastus. Da ece mah duitna geus loba. Cik bere injem abis 100. Malitokan di kewon sawit. Masak toge sanguna bear. Mending ngabarikeun nginjem duit. Nu kamari ge can dibayar. Teh Yumna anak Ki Oha. Mang Barna dagang token. Da nginjemna teu sabaraha. Engke mayarna rek dihijikeun. Ka Surabaya lewat Lamongan. Kapan nyaweyan lewat kidul. Geus teu percaya kana omongan. Da pagawean sok wadul. Tangkal manggah kudu diukur. Melak sawit sisi walungan. Jeung tetangga kudu akur. Masalah duit kudu nulungan. Hayang nyiwit tukang laksa. Masuk kana galih mah petasan. Nginjem duit mah dimaksa. Pas ditagih loba alesan. Teh mayang geukeur ngagayem. Mang Nana nyeri leungeun. Lain teu hayang bare injem. Tungtungna sok piomongan. Cuk. Naon Cek? Abdi mana hadiah tina minuman 50 juta. Mana nempo? Wah. Penipuan ieu mah Cek. Waduh teh. Pira aku ieu teh. Tadi na iklan oge. Keur ngabagi-bagi hadiah geuning. Iklan geus lila tama. Eta kamari urang deui aya nu menang mobil tina minuman eta. Tong ora percaya Cek. Beuteung ngabohong tama. Terus manehna boga duit di mana tuh? Jak meuli mobil. Terus salafina mah taruh usaha geuning Paling geng ngutuyun. aing mah borong geus atoh rek menang duit 50 juta. Lumayan jang perawatan. Perawatan naon ieu teh? Rarai. Pan hayang good looking atuh. Mahal-mahal tuh. Tah yang good looking mah make ieu we atuh. Naon eta? Ini adalah Glow and Acne Serum by Lovamel. Serum yang mengandung pitis pinipera yang dapat membantu mengatasi permasalahan kulit. Dapat merawat kulit berjerawat dan juga sensitif, mengurangi garis halus dan juga kerutan. Kulit kita semakin lembab dan juga kenyal. Serum ini juga mengandung alpha-arbutin dan niacinamide yang dapat mencerahkan kulit dan juga manfaat lainnya. Serum ini juga diformulasikan khusus oleh apoteker dengan dosis yang pas, sehingga bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Dan tentunya sudah BPOM. Serum berkualitas, harga paling pas. Glow and Acne Serum solusinya. Serumnya bisa dipesan di sini ya. Sugan teh beneran rek menang hadiah. Apa teh penipuannya ya teh? Geus satu picun ka ditu. Keur naon di imong oge? Nya bener gong.
Yang geus satu, abdi asa yang ngisi gitu teh. Juk, gerang ngising ya tuh. Sugan deh bijil emas. 50 juta. Hihihi, lumayan.